cuy deh. Wah, ini strike aing mau teu beunang. Eta daun gini aing mah. Aduh. Lah kumaha kudu. Gagal lah. Tadi keblak lembur mah udah. Maaf ya. Assalamualaikum. Kamar nawai ya, para katanya. Mana nu kamar na we mah? Yuk lah. Ya sana teh sakit deh. Tahu nih sakit tuh mah. Sumput kan era. Ayo mau pengperega sekolah. Masak ya. Harus baru ka duit. Cek, boga lah ke pok. Boga. Oh, aduh. Lah. Oh, pandil bakte ya, kumaha cengek taya kulahan. Kulahan teh Mang Dudung. Ayo. Usupna aya lieu. Aya nu urang kalau. Ayo nyokot teuing Mas ya. Yuk. Kawara sih anak. Tar kulin. Boleh. Oh, Gede-gede mau bisa rek marasa. Harim. Bener ya sih mau marasa pun masak aja ngiluan. Atau ada mama aing ngarek ke kebun lah. aing geus nangtung nih. Masa mah model kieu euy aduh aing mah. Buka mana ya enak poe minggu nih. Dengan hari mau batu aing. Wow. Jika anak kudu nangu sepangate kieu mah. Tong tanya coba usupna aya euy di jero euy. Cugana aya batur di ditu ya. Kieu mah ya. Siapnya saya kudu ka mana yang usupna? Aya batur mah. Jadi angka kamu tadi pakai dong. Aduh, nyamper saha ya euy. Useup teh da sorangan mah geunaheun atuh. Kudu aya batur saurang mah. Coba harek ulin ka belah dieu leumpang ya. Ning aya budak lemur. Cek milu mah jeung aing. Kemana itu ya? Ah biasa orang kakolah orang useup. Aku udah lah supaya rada pantas kita udah ngomongna. Terus lo kan aing geus loba ieu geus dila ka useup makanya teh wae teh pada tengku saraha jeung ngalalana mah. Bae urang ka ditu ya. Ayo sih, tapi tadi deh kadeng-kadeng mah baru dak yarek eta teh rek mararasa. Wah, jika nama bangunna teh cobaan. Coba urang sabari teh teh sugan bisi barudak karaya di darinya ada tadi oge sih. Urang keur aya di kebun tingkeurna naonan mah eta non teh nanyok-nanyokan cau urang da omong mah konten-konten gitu saya teh teu ngarti konten-konten gitu teh besok atuh hayu irang itang ayeuna Aing ini ayeuna wae. siap lah mumpung rada Eta nih pacana yeuna ku hiji. enggak mah bagian masakna aing anu ngeuseupna penanganna suluhna da biasa mah urang mah Pak Oh, siap ayo. siap mudah-mudahan lah Atuh ayo. siap Terang aduh, mau usup si Hadi teh lila nih. Mau usupna loba mah nya. dak ayo usut nangan berdua Kedai. Berdua. Heeh. ya kieu orang-orang bagi-bagi tugas urang canggih ngeuseub mana jeung mana sawet ngalah eta nu salaceng jeung tomat ini karena jauh kene teh Teu geus deukeut dah. Tapi pi aman nih deh. Aman ya. da tempat lagi geuning bicara dem kieu bangun mah tukang bukan mal datang sayeulah Aduh, aing labung. sia atuh nanaonan Ngesang banget. Waduh. Kak, yang ada barego di jalan pada kamar. Tah ieu da kulana tuh lumayan tuh. Ayo.
Ah, ini orang bagi tugas lah. Udah, ayeuna mana malah tomat ya kan karena itu ya yang kieu. Ya urang ieu ngusut ya. Coba nya bebenangan da bangun malam teh. Dihalan cecek mah. Tahu lah cek dapat kilo-kilonya tomat lagi. Sis aya lah. Aya lauk. Ning teu bebenangan. Strike we. Ayo lepas deui deh. Wah, ini strike euy, aing mah teu beunang. Eta daun gini aing mah. Aduh. Lagi di numpang teh yuk, tak pulang teh bangun teh. Jika nate yuk. Aduh. Si kehet sariria geningan anu sokalan lauk aing dia teh pantesan aing ngomong ngabedahkeun lauk teh sauti pernah saya teh sariria. Malah teh Kita kalau kata dianggap kurang lama. kita saha aja ngalah yuk. Aing jarang-jarang ngai kuseup di useupan. Kujang masak doang. Yang masak ieu usaha. Ieu nu bapak maneh atau usaha ieu? Ing. Berangnya diajakan. Sa bapak maneh panggil anggeun ka imah bapak maneh dilaporkeun masuk kitu. Itu barang sama barudak. Berarti kamregen yang kalapa aing anu ditongoh ku sariria nya. Diajakan urang ge kemari mah tah. Iya diajakan. Ieu nya. Sia geningan pamawanan. Oh, ini sariria ieu teh. Urang ada dicarikan zipun nih kan yang geus e. Ieu teh kain ku aing tadi disampur cek mana hayu cenah. Ieu. Aduh, aing dilapor deui ka imah sia balik. Dah kuning kabur deh. Kamu balik, bawa paling gini kan. Balik ke mana? Angkat nggak emang dia? Udah salah. Hehehe, si awal. Laporkan lain ke kolot ya.